Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun abdi sareng rerencangan ti kelompok hiji bade macakeun nganaan aktris Rizwan Fadilah. Rizwan lahir kalawan ngaran Rizwan Adriansah Fadilah Sutisna, biasa oge disebut Enjan. Rizwan lahir dina kaping 16 Mei 2007 di Jakarta. Rizwan anak katilu ti opat murangkalih ti pelawak Sule sareng almarhum Liza Jubaidah. Anjeunna muslim sabab lahir di keluarga muslim. Rizwan Fadilah ngamimitian karirna salaku YouTuber kalayan esi kaulinan online. Anjeunna sering ngabagi tips sareng trik pikeun main kaulinan sareng cara mainkeun kaulinan dina YouTube-na. Ku kituna eta ngajadikeun panonton game asih leuwih bungah. Nalika popularitasna ningkat, anjeunna ngamimitian nyiptakeun konten vlog. Henteu ngan eta, anjeunna dipikawanoh ngabogaan sora sae. Nuturkeun jejak lanceukna, akhirna Enjan nyiptakeun lagu kahijina nyaeta lagu Cinta Tiba-Tiba tanggal 29 September 2023. Sabenerna si Enjan teh teu nyiptakeun hiji lagu hungkul. Tapi aya lagu teu cukup satu kata tanggal 6 Maret 2024. Tanpa Bicara tanggal 26 Juli 2024 jeung ngacover lagu anu lanceukna nu judulna Tak Lagi Sama. Kabiasaan Enjan nyaeta hiji, Enjan kabiasaanna ngagame nepi ka teu inget waktu. 2. Syuting ini bukan talk show. Katilu nyaeta nyanyi jeung manggung oge. Watak Rizwan Fadilah nyaeta kahiji resep nyanyi, kadua boga bakat anu sarua jeung bapana nyaeta jadi tukang ngalawak jeung host, katilu jail. Pendidikan Enjan nyaeta Enjan pendidikan SMP di SMP Al Azhar Syifa Budi Legenda Bekasi. Saterasna ayeuna anjeunna neraskeun pendidikan SMA di SMA Negeri 5 Tambun Selatan. Warna musik Enjan, warna musik Rizwan Fadilah nyaeta pop solo. Anjeunna kakoncara kalayan single kahiji anu judulna Cerita Tiba-Tiba tahun 2023. Salian ti eta, Rizwan Fadilah oge ngabogaan single sejenna anu judulna Tanpa Bicara.